teh sesempat raga nawa iblis duka sepada dirung arum iwaridat rabi sakadapu mal waka diawurkeun Lilis jeung Ilham anaki pamenta mama jeung apa pamahi dapulah lakona pancen agama rukun iman rukun Islam salat anu 5 waktu peperjuangan tinggal sakadak Bu sate acan dipungkas langkung saya urang doakeun ulang urang sadayana barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khairin amin ya Allah ya rabbal alamin. Neng ada geula sareng AA sakadak heula panganten heula ngalitan Lilis Ilham anaki di mana hidup gaduh milik rezeki enjing pageto diajar mere mawe sodako kasasama ayeuna diajar nyawer bagernya lamun nyawer ulah ditingali deui awurkeun kapeng kasing tebih nya etangan ka 100 nembe diawurkeun mangga 100 hiji sareng ditasikeun Bu hiji 2 setengah 3 bismillah kira Bu sakedap panganten dicanda heula mangga sok ayeuna diteraskeun ku mama ku AA aduh AA astagfirullah aya kene sini dupak sini sepak perebut duit 500 perak jadi tinggalin nu jadi anak Gusti nu aduh itu geuning ari nyawerna Allahu akbar aya kene ibu abi hoyong aduh nimu abdi ge 500 Sahur ah. Ilaha illallah. Mama aya kene mah. Mama. Kamari ge pagolit di lapengker Atuh Pak, abdi mah teu acan kapasihan AA. Gusti nu agung. Aduh kan itu sok. Allahu akbar Gusti. Aya kene anu kenging kupon berhadiah aya kupon berhadiah nih aya kupon berhadiah oh iya mas sanes jelas ngagentosan iya kalau itu di panggung aya kene iya dinu dompet tadi ya ibu-ibu bapak-bapak sadayana nu kenging dompet di lobatna aya door press 3 nanti ditukar di panggung sambil joget katanya ya iya anu kenging door press du dompet di panggung anu aya kupona nanti tiasa digentoskeun di panggung hadiahna televisi berwarna merek Solihin kulkas 4 pintu mohon
Gusti itu geningnya di dia kan. Oh ya artis 50.000 mah boleh. Pelaminan dugi kapejet. Gusti atos bubar punten hatur nuhun kana peratosanana. Rupina tisim kiri selaku pemandu acara adat Sunda kedah putera kasuhun. Babul sapanon sareng sapa kedah puntenna. Anu laras kagungan Allah nalepat kagungan simkuring kana ditutup ku barakallahu laka wa baraka alaika wa jamadana fihi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami salajengna bisa ngacobi kanggo Bapak pengatur